Oh. Geus heubeul eta. Geuning nu jualan teh balik deui. Arek aya anu pesen. Geus dipesen ieu mah 50.000. Waduh. Ieu mah geus Jadi anu bagus Bapak. pesen. Jadi aya mah ieu. Tukang Bapak teh narima pesenan Bapak jeung kanu hajat. Oh gitu. Narima pesenan roti jeung snack-snack. Oh. Sabaran eta kanyat 10.000, 20.000? Ya bisa atuh. Bisa. Arek 20.000-eun dibere, arek 10.000-eun dibere. Wah, memang kamu pedagang baik ya. Ya atuh. Ai sugan teh kudu 100.000, 200.000 gitu. 100.000. Neangan duit teh kudu leutik heula ulah wakahayang anu gede. Oh, jadi amun anu meulina 10.000, 20.000, 30.000 bisa? Bisa. Oh. Bisa dikieuan? Ya bisa. Oh, gitu Ya ya. sagala ge tiasa. Murah kalau begitu ya. Iya dong. Mana mah bolong leuwit ieu.